Ini paguyud kaya pagawean astagfirullahaladzim ih ika hese bebenangan ate bener si kakek pigawean asa didinya keneh eta si abah macul teh ti kamari ieu urang liwat ka luhur didinya keneh nah ieu kumaha gawe nah si abahnya pagawean ye hah kunaon kenapa cuy ini asa ngungkad we di dieu keneh ti kamari ieu di dieu keneh uing liwat ka ditu asa di dieu keneh pajejet pagaweanana saja Agus ya teh pagawean sakieu mah kecil bah keur uing mah keur uing tapi teuing keur abah mah ngan teuing uingna moal kapake carana kieu mah da mun ku uing gitu mah moal kapake bah ari maneh naonana saja Agus banget ting datang mahido ka aing ya pada pagawean aing sia mah lain mah hido bah na asa garageteun atuh ni asa ngungkad we di dinya kesel ningali nage ka uing na oge rek-rek si abah itu gaweana sing bebenangan ting teu ieu hancana ieu kemana ke asa riksakeun nu gawe tempor riksakeun asa ngungkad we geus kumaha halgana eta pagawean teh sakumaha halgana eta pisawaheun eta geus 2 minggu manehna gawean teu dateun urang liwat ka ditu asa ngungkad keneh ning di dinya si abah teh heuh asa goreng-goreng teuing pagaweana teh hah tempo we kumaha bisi teu percaya mah urang lain ngadoni tempo ari maneh geus lilalin teh ka ditu geus lilanya ta geus uyuh teu ka dieu uyuhan daek ngagawekeun si abah maneh mah goreng gaweana eueuh maneh mah ke aing di tempat heula coba jig ugana dipecat si abah aing nu asup genah meureun aing si abah dieureunkeun mah pagawean pajejet aja kieu ya ampun Gusti aing hah aduh disangka ieu teh geus beres abah mah asa ngungkad di dieu gawe teh ninganan pajejet lah ke pagaweanana ada pajejet ge mah kieu teh saminggu urang teh ka dieu di dieu keneh teh ini astagfirullah di manya teh ya sakilang legana sakieu baca teh aduh sugan abah mah kakara deui poe ieu gawe nya bangunna teh geus 3 poe kakek di ditu teh tuh urang teh 3 poe mah ieu teh kudu anggeus abah mun 3 poe mah berarti abah mah karek poe ieu bangunna teh gawe teh karek poe ieu bangunna mah keun hanca di dieu keneh coba menang saguriwak kieu astagfirullahaladzim aing tuh teu ngarukur mampokan ka ditu meureunnan ulah kitu ulah kitu yo kudu saimbang abah anu ngulikeun ulah rugi ulah rugi da mah ngarugikan atuh urang mati ditu ka dieu geus 3 poe nya gawe heeh banyak yang ngarugikan teu ngarugikan kakek sakieu mah henteu urang teh pecat moal eucreug ngagawekeun si abah mah ati kalak poe ieu gawe deui mah hido Allah aing mantok kakek di pahido mah mung aing mung di pahido goblok aki-aki eta mah omongan kitu nya babari mantok urang bingung jeung aki-aki eta mah da susahnya eta bingung abah tahu ka ini ka dieu heuh oh ampun tah aki-aki teh aing si kakek ngan di pahido we aing gawe teh kakek sate kakek pahido we aing mantok kakek mantok aing mantok aya abah rek mantok belah langsung dipecat kurang geus tong gawe deui urang lah aing rek neangan deui nu sajen jok mantok gitu rudet gawe jeung kitu patut mah bener di pahido we sa kakek ka aing teh mah hido we terus aku jadinya sia kabanyakeun aing tadinya ka sia kakek ha awas sia lamun kabanyakeun aing tadi teu panggih si kakek henteu urang mah henteu bah henteu nih si kakek sia ngahido ka aing si kakek rek ngontrol cenah kitu teu teu panggih si kakek awas sia teu moal ngabohong mah ka bohong teh sia henteu awas lamun ngabohong aing moal ngabohong awas sia henteu aing tigina aing ku saha pas hido si kakek heeh balik bantok ayo bantok gangos bantok hak antas si abah dipecat euy puas aing ada bah bener ke lah